Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna dararamang anak-anak ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana dararamang patepang deui sareng ibu dina pangajaran pangrumat basa Sunda. Ayeuna urang asup kana pangajaran genep anu temana ngenaan tentang miara lingkungan atau memelihara lingkungan. Paniten basa hiji maca sajak. Ieu dihandap aya sajak anu eusina ngenaan miara lingkungan. Pek baca heula dina jero hate. Jadi di bawah ini ada sajak yang isinya berkenaan dengan memelihara lingkungan. Silahkan baca terlebih dahulu di dalam hati. Lembur kuring, karya Gilang. Endah pisan lembur kuring di sawang ti kaanggangan, biru paul pagunungan kasimbutan ku halimun. Pasawahan upluk aplak patani keur barang pelak, saban poe ngucur kesang engke panen bakal senang. Manuk-manuk ngahariring dina tangkal dadap cangkring, dedeh teuing nungguan pare karoneng. Waas pisan lembur kuring, tempat endah matak tingtring, alam paparin pangeran kudu diriksa di jaring. Parantos maca sajak, ayeuna urang eusi sajak. Pikeun maham sajak di luhur, pek ku hideuk jawab pananya ieu dihandap. Tinggal kaca 70 hiji. Soalna nomor hiji, perkara naon nu dicaritakeun dina sajak lembur kuring? Jawabana perkara miara lingkungan. 2. Sabaraha pada sajak lembur kuring atau berapa bait sajak lembur kuring? Jawabana 4 pada. Pertanyaan katilu, kumaha keayaan lembur kuring upama di sawang ti kaanggangan? Bagaimana keadaan lembur kuring kalau dilihat dari kejauhan? Jawabana endah pisan. 4. Kumaha keayaan pasawahanana? Bagaimana keadaan persawahannya? Jawabannya upluk aplak. Nomor 5. Keur naon patanina? Sedang apa petaninya? Jawabannya keur barang pelak atau sedang bercocok tanam. Nomor 6. Kumaha keayaan patanina upama keur digawe di sawah? Bagaimana keadaan petaninya ketika bekerja di sawah? Jawabannya ngucur kesang atau bercucuran keringat. Nomor 7. Bakal kumaha cenah engke para patani teh? Akan bagaimana nanti para petani? Jawabannya bakal senang. Pertanyaan nomor 8. Kumaha keayaan manuk-manukna? Jawabanna ngahariring. Pertanyaan ke-9. Paparin ti saha jeung kudu dikumahakeun eta lembur kuring teh? Jawabanna paparin pangeran atau pemberian Allah. Nomor 10. Kudu dikumahakeun lembur kuring teh? Harus bagaimana lembur kuring atau harus diapakan lembur kuring? Jawabanna kudu diriksa di jaring atau harus dijaga. B. Panyungsi basa. Hiji, perkara sajak atau tentang sajak. Naon eta sajak? Apa itu sajak? Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugeran. Atau sajak yaitu salah satu karya sastra Sunda yang dibentuk dalam ugeran atau puisi. Sanajan dibangun ku basa Ugeran, ai sajak mah teu kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban pada lisan jeung jumlah pada lisan dina saban pada atanapi bait, saperti dina pupuh atanapi sisindiran atau pantun. Jadi sajak itu tidak dipatok oleh jumlah suku kata di setiap baris dan jumlah baris di setiap bait seperti pada pupuh ataupun pantun. Jeung sajak mah ditulisna pondok-pondok dan sajak itu ditulisnya pendek-pendek. Ilaharna kauger ku jumlah kecap, pilihan kecap jeung wirahma jeung purwakanti. Jadi pada umumnya terikat oleh jumlah kata, suku kata dan suara yang sama di setiap ujung sajaknya. Isi sajak kudu pepel henteu papanjangan. Jadi isi sajak harus ringkas, tidak
bertele-tele atau panjang. Kukituna pikeun mika harti maksud sajak urang kudu nyaho heula kecap-kecap konotatif atanapi kiasan atawa perlambang anu dipake dina eta sajak. Jadi untuk memahami isi sajak kita harus memahami dulu kata-kata konotatif atau kata-kata kiasan yang digunakan oleh sajak tersebut. Sajak teh biasana dimuat dina koran atau majalah. Jadi sajak itu biasanya dimuat di dalam koran atau majalah. Tapi aya oge nu geus diterbitkeun dina wangun buku atanapi antologi. Tapi ada juga yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku atau antologi. Silahkan kalian perhatikan judul sajaknya dan karangan siapa di situ. Sangkan urang bisa maham kana eusi sajak, bisa ku cara nitenan unsur-unsurna di antarana supaya kita lebih memahami terhadap isi sajak. Kita bisa memperhatikan unsur-unsurnya di antaranya hiji jejer atawa tema. Nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Jadi yang pertama jejer atau tema yaitu gagasan pokok yang akan disampaikan oleh penyajak ke yang membaca. Dua nyaeta nada jeung suasana. Dua yaitu nada dan suasana, yaitu sikap penyajak kepada pembaca. Katilu rasa nyaeta hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak atau hal-hal yang menjiwai isi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Jadi rasa dalam sajak bisa kita temui setelah membaca. Anu kaopat nyaeta amanat atau amanat merupakan pesan penyajak kepada yang membaca. Biasanya amanat dina hiji sajak ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Jadi amanat dalam sajak ditentukannya oleh atau tergantung yang membaca. Dua harti denotatif jeung harti konotatif. Titenan kecap anu didengdekeun dina kalimah ieu dihandap. Perhatikan kata yang bercetak miring pada kalimat di bawah ini. Hiji, manuk-manuk ngahariring. Dua, Neng Wati keur ngahariring kawih Sunda. Dina cutatan kalimah di luhur aya kecap ngahariring. Najan kecapna sarua, kecap ngahariring dina kalimah hiji aya bedana jeung kecap ngahariring dina kalimah kadua. Jadi pada kutipan kalimat di atas ada kata ngahariring. Walaupun katanya sama, tetapi kata ngahariring pada kalimat 1 berbeda dengan kata ngahariring pada kalimat 2. Kecap ngahariring dina kalimah hiji maksudna sora-sora manuk anu disada. Harti nu dipiboga ku eta kecap sifatna henteu langsung tapi injeman atau kiasan. Jadi yang dimaksud pada kalimat 1 yaitu suara-suara burung yang sedang bersenandung. Artinya itu merupakan kata sifat yang tidak langsung atau pinjaman, disebut juga kiasan. Lantaran manuk mah teu bisaeun ngahariring atau dikarenakan burung itu tidak bisa bersenandung. Anu sok ngahariring mah manusa, yang biasa bersenandung itu manusia. Kukituna harti kecap anu teu langsung atawa injeman disebut harti konotatif. Oleh sebab itu, arti kata yang tidak langsung atau pinjaman disebut arti konotatif atau arti kiasan. Sabalikna, kecap ngahariring dina kalimah 2 maksudna sora nu dihaleuangkeun ku manusa, sarua jeung ngawih. Sebaliknya, kata ngahariring pada kalimat 2 maksudnya suara yang dinyanyikan oleh manusia atau disenandungkan oleh manusia, sama dengan bernyanyi. Hartina nu dipiboga ku eta kecap sifatna langsung, sabenerna atawa saujratnya. Artinya yang dimiliki oleh kata tersebut sifatnya langsung dan sebenarnya. Ari sababna memang nusok ngahariring mah manusia. Jadi sebabnya ya memang yang suka bersenandung itu manusia. Kukituna harti kecap anu langsung atawa sabenerna nuduhkeun barangna disebut harti denotatif. Oleh sebab itu, arti kata yang langsung atau sebenarnya menunjukkan bendanya disebut arti denotatif atau arti sebenarnya. Sangkan hidup leuwih paham kana perkara harti denotatif,
anu disimbolkeun ku huruf A jeung konotatif ku huruf B. Pek titenan contona dina ieu kalimah di handap. Supaya kalian lebih paham terhadap masalah arti denotatif yang disimbolkan oleh huruf A dan konotatif oleh huruf B, silahkan perhatikan contohnya di bawah ini. Nomor hiji A. Manehna neuteup bentang di langit. Dia menatap bintang di langit. B. Manehna teh katelah bentang lapang Persib. Dia terkenal dengan bintang lapangan Persib. Jadi A itu merupakan arti denotatif karena menatap bintang di langit, sedangkan yang B arti konotatif karena dikenal dengan bintang lapangan atau bukan arti yang sesungguhnya. 2. Tehnina keur metik kembang. Tehnina sedang memetik kembang. B. Neng Sari katelah kembang desa. Neng Sari disebut kembang desa. Nomor 3. A. Lamun manggu geus eueuh cupatan sok tereh buruk. Kalau manggis yang sudah tidak ada tangkainya suka cepat busuk. B. Kalakuan jelema mah moal jauh ti cupatna. B. Kelakuan orang itu tidak akan jauh dari cupatnya atau cangkangnya. Nomor 4. A. Kuring dahar jeung hate hayam. Saya makan dengan hati ayam. B. Kuring nyeri hate ku kalakuan manehna. Saya sakit hati oleh kelakuan dia. Nomor 5. Baju kuring kotor da kakecretan ku kecap. Artinya baju saya kotor karena kecipratan oleh kecap. Yang B. Lamun manehna menang milih kuring sok kakecretan. Artinya kalau dia mendapat rizki saya suka kekecretan atau kecipratan. Di dieu aya pacet hidup atanapi tugas kalian, pilih mana kalimah anu ngandung harti denotatif atau HD jeung harti konotatif HK. Silakan pilih mana kalimat yang mengandung arti denotatif atau arti sebenarnya dan arti konotatif atau arti kiasan. Nomor hiji, Neni keur mipit kembang di buruan. Nyaeta jawabanna harti denotatif. Nomor 2, Risma teh jadi kembangna di kelasna. Jawabanna harti konotatif. Nomor 3, Gunung Galunggung diharudum ku halimun. Jawabanna harti konotatif. Nomor 4, Isuk-isuk bah udung masih diharudum ku sarung. Jawabanna harti denotatif. Nomor 5, Wahaji teh ngepeul pisan di pentage tara mere. Jawabanna harti konotatif. Nomor 6, sangu teh bear can dihaneutkeun ku si bibi. Jawabanna harti denotatif. Nomor 7, Nita tila teh sorana mani lemes. Jawabanna harti konotatif. Nomor 8, si Ibro kedul diajar manehna mah ngendog di kelas 4. Jawabanna harti konotatif. Nomor 9, jelema teh heuras genggerong da ngomongna kasar. Jawabanna harti konotatif. Terakhir nomor 10, dahar angeun dina piring leah mah hese disiukanana. Jawabanna harti denotatif. Sekian pembelajaran urang dina dinten ayeuna, kin dilajengkeun deui minggu payunnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.